Ulin di mana? Ulin di pos. Jeung saha? Terus mau jok sia nya. Henteu teh henteu. Sia mau jok bae. Dan mantun aing nyangu. Emang makamana kitu teh? Tumben dek nyangu. Biasana ge mah bae. Kamana sia? Tah surat timas ya tah. Baca. Tenang guys. Gara-gara si eta. Gara-gara naon? Si eta dek beli kendelan. Makan dalam unit ditangku kalau teh kudu daek. Emang mah gawe ka mana kitu teh? Ka Malaysia. Nek kieu sejeng mak. Mau teh. Kunaon? Makan di sini dulu bobogohan bae saset. Henteu teh kami mah teu bobogohan, cuma babaturan doang. Babaturan sia. Sia gara masakan itu beteng yang lapar ya. Heeh teh. Cong, sia ngomong baik, sambet sia. Entah dia di. Sia Eden paku masih, kok geus meuli obat sia teh cager-cager. Sia geura ka ditu lah. Minta duit ka bos, jeung meuli obat. Naon. Ini segera ka ditu nyakit dia. Si eta meredah dan eta si eta kesurupan apa edan pak kumaha bolah lieur gawe dilah ada geus panyeri dia aing menyebut bos ngundak sia si kumat deui kitu pasti ka kamari beli obat. Nah, sih jadi botak. Mana wani? Hah? Mana wani? Aneng si botak. Botak. Nah, sih ya. Cager lain. Berarah. Nah, jadi botak. Bogoin ke nenek terbogoin. Botak. Bisa itu amat sih. Si Kosing pastinya selesai lah ya. Kosem! Sem! Si Ocong kunaon? Coba ka dieu. Naon bos? Eta si Ocong kunaon? Ya batur teh salami obat pa kumaha. Naon meuli nagi si Rohim kemari. Batur tarik si Ocong ngomong ka dieu tarik. Ngonceng deketan aing, neok aing lain. Oh. Ditawa ko sa ngalunja ka basaing. Tempat. Haus ya. Bah, bo. Bos ya bos, di mana bos? Ya bos, di mana ya bos? Tah. Coba tabak tatarang ngatut tabak. Oh bos, sarua jempol kami bos. Takor deui be aing. Geus gerasin beli obat antarkeun beli obat tah. Bos,